Ulah sakali-kali Sidawala diasupkeun menang asup ka sawarga Maneloka. Lawang selamat tangkap tutup. Tuning tingali Sidawala. Geus ngurum we gini tingali. Lah naon? Tingali dewa nu buka regreg kitu euy. Aduh aing keung da ulah kudu kumaha sih teh? Tenang, eta teh upacara adat. Wing rek kadinya ulah monya upacara adat bararaeud. Lain urusan baeud. Bataing baeud teh ieu teh naon teh keur sanewara. Hei Dawala, tadi Dawala. Wilujeng tepang para dewa. Dawala. Aya naon anjeun ka sawarga Dawala? Aya peryogi we. Nanaonan ieu teh Mang Dawala teh. Bagi jeung wani-wani rek asup ka sawarga. Amang nganek lah. Tuh bicacanak abdi mah Mahadewa. Abdi manganter wungkul demi Allah abdi manteu. Upami bade digebruskeun kana kawacaran di muka masih Dawala we. Abdi mah ulah digebruskeun kana kawacaran di muka. Upami tiasa mah abdi mah gebruskeun sareng widadari. Aduh. Nah. Diuk. Kasieun masyarakat. Ngupat semua kabatur kalakuanmu terjujur. Sameme ngupat picatur pekriksa badan satu ujung. Pekriksa badan satu ujung.
Eten nirahan ningali ingkang samya sampun prapta kagetna kagiri-giri para dewa kaget kasumpingan dawala anu teneng ludeng katingalina wonirahangan dika dawala naon anjeun datang kaya sawarga Maniloka Gerawak Cabalaka dawala aya naon anjeun dawala make jeung wani-wani rek asup ka sawarga Maniloka cebok ngerapan dek naon anjeun ka sawarga dek naon sia ha wawanianan asup ka sawarga teu nyaho aing dewasana direrap wae sia teu direrap diduruk wae sia ha aing dewasana geuleuh tah kada wae tah palontong teh si goblok tah teuregeus pisan lamun aya di lemur aing dicacag wae rawan udah bina teuing dewa teh kitu ha teu ramah dewa teh nya heeh balik dewa balik dek naon anjeun nya saperkawis Mang Abdi teh bade silaturahim ka dewa nya nuhun dawala ae sono abdi teh mane sono da aing mah teu tuh nya dawala cai oge balik dawala ya cicing ngomong kieu aing beri tangtang teu sudi aing kudu mika sono ka sia da aing teh sono ka sia naon sia kang kade aing didudut ti korote ku aing dewa sana aing barek api teh sieun sok goblok kita kurang ajar balik sia ke mangga abdi bade muli bade wangsul nanging tepangkeun heula abdi sareng Hyang Otipati Jagatnata Raja Tiloka uluh si eta kurang ajar salah huta goblok makanya hayang panggil jeung Hyang Otipati Jagatnata Raja Tiloka aing di dieu unggal ieu jarang panggil komo anjeun naha dah hayang panggil mah bebas dek naon dawala anjeun hayang panggil teh dek panggil teh rek naon dawala sobi ye kaula Resi Rada Kebayaning Dewa pawakilnya tati Hyang Otipati Jagatnata Raja Tiloka lamun ayana naon maka kaula ge sarua dawala oh sami kasali lagi sarua nya atuh aya kitu mah sami mah abdi teu sawios teu penak oge nu penting aspirasi abdi kasampaikeun naon kieu ye numutkeun beja tilu menang dipercaya yen Hyang Otipati Jagatnata teh kasebat Raja Triloka laras bener hartosna naon ari tri teh tilu loka teh alam jadi Hyang Otipati Jagatnata teh ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada atawi alam kajinan katelu alam Marcapada anu dicicingan ku anjeun dawala alam bunya oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati Jagatnata bener berarti jisim abdi kapungkur kantos milih Otipati Jagatnata jadi pimpinan Triloka bener berarti tah abdi bade naruskeun berarti sadaya anu aya di dieu teh kabeh kalabat salira kaasup wakil rakyat bener wakil abdi wakil rakyat bener tah sim kuring bade naroskeun dupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna
maksudna wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana derajatna nya wakil jeung anu ngawakilkeun luhur keneh nu ngawakilkeun ari nu ngawakilkeun sa rakyat berarti maneh berarti aing pangluhurna lain sia kurang ajar nah maka jeung kurang ajar pantes salaku dunungan ayeuna rek menta laporan pertanggungjawaban jawab anjeun salaku wawakil rakyat wawakil masyarakat dunya gadag naon wae sarina mangsa anjeun nyaeta ngeuyeuk daya olah nagara ieu alam dunya gawe naon wae maneh dewa cobi dina mangsa anjeun ngeusi ieu kemerdekaan dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat mana buktina demi rakyat demi bangsa teu cara nu heueuh teu cara dina pilihanna maneh teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat dina mangsa pilihan ngadak-ngadak bageur ka rakyat hei anjeun wakil rakyat tapi naha geus ngajedog di tina kursi geus ngajedog jadi anjeun jalui wakil rakyat di luhur kadang-kadang dideuleuh-deuleuh ku aing siang hee gadag ngan saukur hees gadag ngan saukur molor kaituna gadag silih salahkeun silih gorengkeun ai rakyat tetep katalangsara mana buktina demi rakyat demi bangsa teh rakyat teu butuh bau sungut rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti anu nyata iya rakyat butuh kenyataan rakyat butuh dan rakyat manu penting mah beuteung seubeuh pake pageuh murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta buktikeun ku anjeun sederhana rakyat mah bener dawala bener abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh mobilna sagala rupa beungharna diwakilan ku maneh ai rakyat ngege curug weh ayo mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar sagantang 10 liter numpak roda haji siron nu beunghar ukur nu pinter nu bodoh mah tetep reyon kulan mana buktina demi rakyat sing inget ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah ieu nagara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi ieu nagara menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsak ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur tepati jiwa raga heh nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamerdekaan bangsa tuh tingali cirina tuh tunggul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harawas beja ka urang sadayana pikeun berjuang di alam merdeka ku karya-karya anu nyata jeung karya-karya anu terpuji buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat salaku wakil rakyat salaku pamimpin anjeun kudu boga pamadegan ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat angkat harkat derajat rakyat sabab suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat di atas segalana rakyat di atas segalana ulah sakali-kali anjeun ngarahatan hate rakyat cilaka dunia jeung akhirat lamun sakali-kali anjeun ngawakil rakyat aing ngagugat karena konsekuensi anjeun dina mangsa anjeun jadi wakil rakyat goblok jangan ngahina goblok ngalun mamatahan sia ah ieu geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ieu urang ajar gebruskeun kana kawacara di muka urang ajar sia ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa ayan aneh geus ngalunturkeun wibawa jeung Komaradewa dawala made bakal digebruskeun ku aing kana kawacan dari muka kawacan anu mukana dibedahkeun ku aing dipelakan mujair goblok sia kawalat sia kawacan dari muka rek dipelakan mujair atuh diborongkeun ka turun diboron goblok sia nyaho aing dewa naon iya dewa naon dewa seuneu aing ha diduruk ku aing saku seuneu tenang dewala dewa seuneu aing mawa blanwir disaprot goblok saku balwir goblok goblok udah disaprot ku balwir hi nyaho aing dewa naon aing dewa bayu dewa angin aing wani-wani sia ngaganggu ka dewa sapu ku angin sia ku aing dewa angin tenang dewala dewa angin kebenaran aing mawa tolak angin lamun eueuh teu mampu keneh ku tolak angin
kebeneran aing mau duit receh dikerauk sia ku aing goblok cai aing rek dikerauk tenang da bala di dieu waktuna aing bebela ka maneh itu para dewa anu ngumpul sok lawan ku maneh ongkorek bebela teh kumaha sieun goblok sia teh ngeumna teh sok aya nyaho jeung aing kabehnya ajar syai dewasana majuan iya wes iya musik wallah hup sampai iya wes kayak karasana Ciadan syah kurang ajar sama lah ayo musik syah nah sia goblok abi beda teuing sia teh goblok mah dewa sieuna ditiup ku aing hiji dua aing ka maneh aduh wallah kurang ajar ka sia ka dieu awas we aduh tong halangan atuh manehna nu ngadupak manehna nu ngamek samya pada yang ngalaga ingkang samya ngalaga lawa iri lusilan paingan ini hartina gunung lusi cacing paingan tesangka serbuk samelang jamu kurang ajar sidawala hei para dewa inge sadayana disungkeun mundur wae mundur ieu Batara Bayu Dewa Angin ngadak-ngadak ngaluarkeun angin para taliwawang tina pananganana angin gede anu sakitu ngagelebugna tangkal kayaan waralakeun tek cing rok-rok nyata katepak ku angin ieu Batara Bayu cinandak kumamrat madugia malaras landak kumamrat madugia malaras ngawateka jikang linewi angin batur angin kagede kitu ulah aduh kade ulah sia aduh tolak angin mah mampu ya euy duh kudu kumaha gede-gede ting angin ulah mundur ulah
bener tina kuda-kudana. Ya angin para tali wawang anu dikeluarkan ku Batara Bayu memang agengna luar biasa. Tangkakai anu sakit araragengna cing derogok kasana ku angin. Ieu Batara Bayu anu luar biasa kasaktianana. Nanging kinten-kinten 5 meter deui kena kai dawala ieu angin ditunjuk ku dawala anak-anak eureun sapisan. Angin anjeun utusan pangeran kaula utusan pangeran mundur sok hayang nyaho lah aing. Loh. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi anjir. Adi aing kasurupan ku naon? Buah-buah kasurupan ku neon. Eta angin ditunjuk ku si dawala eureun. Aneh eureun teh. Aduh, eta angin sat. Hat. Angin. Mane utusan pangeran. Aing utusan nu boga hajat. Mundur angin. Wah, nepi ka mundur deui angin hebat euy. Wah, hebat pada euy. Kotipati jagat nata raja Triloka. Lewas ningali ieu kajadian. Asa dijejek sirahna ieu Otipati Benu. Anu antukna panyangkana ieu dawala dipiwarang ku Semar. Atuh Otipati Jagatata gilig ku nepangan Lurah Semar Badranaya etu ujarin carita. Datan nerat tangan datang nerat tangan deman iwuh mangkulingan rana denira si dawala ngadon amuk-amukan di sawarga Maniloka. Duh. Da moal henteu ieu dititah ku bapana Lurah Semar Badranaya. Ari Kakang Semar kumaha teu konsekuen hirupna. Laras kula. Nanaonan ieu teh lamun hayang sawarga mah ulah nitah bebenyit atuh. Da kaula ge moal dikoretkeun pasti dipikeun ieu sawarga. Tapi naha bet makan nitah bebenyit. Lamun kitu carana Kakang Semar hapunten. Da ieu Kakang Semar anu mimitian. Kaula bakal ngabongkar Kakang Semar saha. Cilaka. Oi. Wah, naon lah cilaka Otipati kabur. Kabur ke mana? Pasti bakal nepungan bapak ya. Marukana meureun kuring dititah ku bapak. Tuluy susul ku aing. Udah ulang susul, ulang dihijikeun ku aing si Otipati jeung si Semar. Sadar wala sadar wala. Naon teh? Siapa uing sadar wala? Nyebut wala istighfar astagfirullah aladzim astagfirullah. Hei, neon anu di jero mani. Aing mah teu kasurupan belagu. Jeung neon mah nya kasurupan ku neon. Wala si Semar jeung si Otipati dijikeun ku aing. Wah.